Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing urang sadar satiap manusia tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelepatan. Janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah maha panghampura tangtu urang sakabeh bisa jadi kagolongkeun jalma nu baris cilaka. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligoh hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung urang sakabeh di ieu tempat boga maksud nu dituju, boga maksad nu diseja, nyatana rek pangaosan. Moga-moga urang muntang tulung kanu Maha Agung nyarande ka Gusti Murbehing alam pangaosan teh sing alus pangaosna, pangajian teh sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeng batur. Well. Nah, nana gerhana nyarita kitu sabab rumasa kuring beda jeung batur. Di mana aya ustad merek kieu di mana-mana ge ajengan mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun kurumuy ajengan sarupa kitu mustami sok narangtung wilujeng sumping al mukarom. Coba ka urang karek nolol tina mobil jug well kuat eueuh nu assalamualaikum. Nah atuh make jeung beda jeung batur, beda sote awakna, beda sote bajuna, eusi hatena mah sarua Islam keneh, matak nu ngaran jelema tong sok lalajo cangkang, lalajoan mah eusi tina eta cangkang, da kalayar beurit ge cangkang nama pikabitaeun di dahar mah racun. Tamatak hakikat nu ngaran hirup teh da ieu mah ngaranna ge kurung. Ai ngaran-ngaran kurung kudu tepung jeung kuring. Matak cek ilmu kolot naon nu kuring-kuringan di jero kurung? Korong. Ari korong leutik rujit mincinit ngan pikageleuheun. Dangdan ibu setakar kebek make up dipake blas on ongkoh sidau komo ai tina irung nongtot tatangga sudi ngadeuketan. Naon korong dina ibadah teh dek tahajud unggal peuting, dek duha unggal poe, dek maca Quran mineng, maca sholawat haben ka masjid lekat bisa eueuh pahalaan lamun muncul tina diri asa aing pang ibadahna, asa aing pang benerna, asa aing pang pinterna, ria ujub ngarana Allah nolak ibadah anu campur jeung penyakit hatena. Well. Tah, ngeunah pan ceramah kieu mah loba nu ungeuk. Sedangkan eta teh lain batur-batur teuing nu kitu patut teh. Saha urang-urang? Mana bukti deuk tahajud nyeun status OTW tahajud? Ngarah naon kikituan hayang ditempuh ku batur yen urang ahli tahajud.
boga kongkorong edeng-edeng ieu teh 40 gram dari suami kumaha ceuk tetangga kumaha sia we ah. Boga gelang teh dieu nepi ka dieu kuat gigi brig jika nu setruk hayu urang pangaosan. Padahal gedong sigrong mobil mewah sabalega nama jeung kudu disombongkeun da balik masarua. Nu boga gedong sigrong mobil mewah sawah lega gedong sigrong balik nama kanu nyereng kedong sawah lega dikubur mah di sawah batur mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran matak jelema nu beunghar teh lain kudu adigung gera bantuan hirup si miskin lur sabab teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin mah gede jasana aya nu maot pangheula nyokot pacul nyieun kuburan. Ayo nu maot pangheulana nyokot pasaran, ayo nu maot pangheulana ngaboehan, aya nu maot pangheulana tahlilan, matak lamun nu ngariung di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta pikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusa butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Wah. Hirup sakadar disebut nama jeung kudu legek nana gerhana ge disebut ustad kiai ajengan teh wallahu alam hareupeun Allah mah karek hareupeun ibu disebut ustad teh pedah capetang dina nyarita ustad we disebut ustad teh karek ku ibu daek kuring disebut ustad kiai teu sudi nama jeung mung sabab kuring wawuh kana gawe lain butuh kana gelar. Ari gelar manusia mah ustad kiai ajengan ngan mana atuh gawe ka ustadanana nya naon atuh gawe ustad teh warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ustad mana nu baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya anu baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun tah nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal heuh ibu teh suudon teh apan ibu ge sarua boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Gening urang teh acan katempo gawe ustad gawe kiai gawe ajengan teh karek sesebutan disebut ustad disebut kiai disebut ajengan sedengkeun ibu ge apal konsep hirup lamun pulpen keur nulis lamun jam keur nuduhkeun waktu mun ibu dahar ngarah aya tanaga lamun HP keur ngaWA jeung keur nelepon tak ayeuna ibu ngariung mung pulung di ieu tempat neangan ilmu ari ilmu keur naon. Da loba jelema nu boga ilmu tapi fungsina eueuh. Nah mungkin jelema nu garablek ilmu parasea. Nah mungkin jelema nu boga ilmu sombong. Nah mungkin jelema nu boga ilmu pedit. Apan nyaraho ilmu sodakoh tapi naha pedit anger berarti ilmu teh can aya guna saeutik-eutik acan. Well. Kenah ya ceramah lo bener ungeuk. Apan cenah caritana ilmu teh minad dulumati ila nur ngajait jelema tina poe kana caang nah geus urang nu kedul jadi daek nu goreng jeung dulur jadi akur nu pasea jeung tatangga jadi tara anu goreng budi ka salaki jadi suraseuri teu percaya tina eta ilmu teh berarti urang teh karek disebut mibanda ilmu can katempo mana gawe saenggeus boga ilmu. Kali-kali ibu ngareneng jeung beo atuh. Beo ge bisa nyebut subhanallah, urang bisa subhanallah. Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa alhamdulillah. Beo bisa Allahu akbar, urang ge bisa Allahu akbar. Nu ngabedakeun lain ucapanana da sarua tapi pagaweanana. Nya naon atuh subhanallah, maha suci Gusti Allah. Naon gawena beresikeun eusi hate. Ulah subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu. Subhanallah dibaca batur meuli mobil ratug angen. Subhanallah dibaca batur meuli sawah si eta ngadon muntaber. Subhanallah dibaca batur nyen gedong si eta ngadon modar.
berarti subhanallah karek ucapan naon beda ngomong mah jeung beo ge sarua. Well mangga emutan di situ percaya. Cenah ibu boga alhamdulillah, kuring ge boga alhamdulillah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Geuning naha ibadah hayang dipuji wae ku batur, mana alhamdulillah teh. Barang bere ka fakir miskin kudu we dipoto jeung dibeja-beja parantos santunan. Bari santunanna ge satahun sakali. Nah anu miskin teh hirupna satahun sakali. Ria geus ti bareto ari amal satahun sakali. Lapur Pak. Aduh liah rek anu kasiniran ge paling teu diulem deui. Mangga emutan cenah alhamdulillah. Sadaya puji kagungan Gusti. Heeh, lamun sagala puji nu Allah, sagala judulna ge kabeh puji teh nu Allah, berarti urang mah teu boga hak pikeun disanjung-sanjung, teu boga hak pikeun dipuji-puji. Bahkan Allah membenci setiap jelema nu amal ibadahna ngan sakadar hayang kapuji. Daek pengajian hayang disebut ahli. Ngeus maca Quran isuk teh seserakan hayang ditanya kunaon serak tos ngaos Quran sareng shalawat sawewengi nu puguh mah geus nyarekan batur we. Mangga emutan alhamdulillah teh tah. Nu kadua makna alhamdulillah boga gedong boga sawah alhamdulillah lain eta mah karek ucapan wajar jelema gedong jelema boga harta nyebutkeun alhamdulillah itu wajar buktikeun gawe. Naon gawena lamun ibu gedong boga sawah lega mobil aya RT mere BLT gewa tolak moal RT moal hayang BLT pangmikeunkeun ka rakyat nu leutik pangmikeunkeun ka nu miskin pangmikeunkeun ka si yatim emak mah moal narima BLT gedong boga sawah lega mobil ge aya tah eta gawe alhamdulillah teh kanyataan manubeung harga hararayang. Nepi ka RW dicarekan RW gelo RT edan situ kunaon ibu batur menang BLT aing henteu yai pan ibu mah cinta gedong boga sawah lega nepi ka hayang BLT paduli teuing we cenah ustad eueuh alhamdulillah teh sabab hareupeun Allah mah lain ucapan perbuatan genah ya ceramah paling rasiko ya teu diulem deui bae pandek ngabongkar eusi Quran urang teh ulah nuduh anu jauh urang nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri heuh awak bapak mata urang tong hayang wawuh kana kagorengan batur da urang oge osok goreng jiga entong hayang apal kana kasalahan batur da urang ge osok salah jiga ngararaku geuning eta. Nah ari bapak ka masjid tiba heula leket ayo nak leket sote pedages kolot nah hak kudaek nak ka masjid bet ngocobrot ngomongkeun nu teu ka masjid bari manehna ge ngalaman ngelut jiga si itu amarah masjid atuh oi lainnya nyieun masjid teh kalau jiga pasaran aing ngabangun daek Nusiantara ningang tatangan wani maneh kitu sote ayeuna baheula mah sarua gapleh jeung aing mangga emutan tah alhamdulillah teh pigaweun geuning. Bener. Kok kana mah teuing da ceramah urang mah kieu sebodoh. Mana alhamdulillah teh mana? Tong ngajugjug nu jauh neang nu anggang, koreh ke nu deukeut heuh awak bapak. Keurna nahaon mah jeung wawuh kana kagorengan batur, leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong daripada di kopeah make dasi make jas ai aspal dilebok. Allah moal nempo penampilan Allah moal nempo cangkang tapi Allah menuntut sakabeh jelema nu nyaho mana pagawean tina kanyaho eta. Aduh hirup sebatas disebut jawaban hirup Pak Ibu ngan hiji saha urang ti mana urang jeung saha urang jeung saha ari urang hirup jeung Allah. Jawab gue Ibu urang hirup teh jeung Gusti. Mana ayat Qur'ana innallaha ma'ana saestuna Allah teh kudu salawasna cicing jeung awak urang
kuring hayang nempo nepi ka detik ayeuna mana jelema nu bareng jeung Allah teh maknya jelema bareng jeung Allah sik-sik melik sulit ati goreng pucus belikan punungan jeung cegukan nu kitu jeung Allah lain anu kitu mah jeung belikan da ieu ge pangaosan teu percaya urang mah ieu jeung Allah isuk aya keun deui pangaosan nu ceramahna kudu ustad ti dieu nah jamaah bakal loba seperti ayeuna heuh berarti ibu ka dieu teh lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung nana gerhana oh eta Allah teh geuning nana gerhana ceramah nah jeung Allah teuing ulem deui tong dibayar sasen beula saketip 1000 entong datang moal tah ibu teh lain jeung Allah jeung suudon we hirup teh beuki lila ieu ceramah beuki daroraka mending baralik cukurang mah geus 2 kali atuh di suudonna jam nyebutkeun moal dibikeun ayeuna nyebutkeun nana gerhana jeung Allah lain mun teu dibayar datang moal lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar kuring teu datang catat ku bapak berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit sok uji ku panitia poe ieu pisan hade gitu nana maneh ceramah teh kaharti hirup teh kudu bareng jeung Allah ayeuna mah kieu we lamun bener bareng jeung Allah mah amplop moal dibikeun deuk dibikeun we ka yatim jeung ka miskin kumaha ceuk kuring tong sok kitu da eta mah ceramah ku bapak bisa katoong antara ceramah jeung perilaku bakal beda pak matak ulah waka kahipnotis ku ceramah kuring lamun ibu can nempo akhlak kuring geura toong dina salah sahiji kitab para ulama ilmu teh bakal cicing dina 3 rupa hiji kolbi 2 kauli 3 fi'li kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean nah mungkin jelema nu boga ilmu nganyerikeun batur heugening biwir alus tapi hate kotor can jadi ibadah ieu pangajian can bisa disebut alus pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus maka bubar ti dieu ge bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hate kotor bubar ti dieu ge bakal loba kakotoran hirup minimal loba jelema nu diomongkeun panitia jadi sasaran teu ngarti-ngarti panitia teh beri peuting kuat hakaneun acan hiji kalah kawe udunan galalede kuat eueuh pincuk-pincuk acan 2 nu bakal jadi diomongkeun nu gigireun ibu deket jeung si eta ku bau kelekna jeung ngesang ongkoh 3 nu bakal diomongkeun saha kuring eta ustadana teh ku teh di kopiah kitu matak pangaosan teh cantang tu jadi alus pak karek alus cek cangkangna anggap ieu teh sebagai kembang mah cantang tu jadi buah isuke kena ku burung naon anu mata kembang teu jadi buah burung naon eta burung ujub ria takabur asa aing pang pangaosanana asa aing pang hebatna asa aing pang alusna eueuh buah engke di akhirat nu aya ge beak pahalana lantaran ria dirina da kajian wel-welan maranehanna kitu keneh emutan ku bapak emutan matak alhamdulillah teh berat bener ya gerayo urang maca la ilaha illallah da berat atuh la ilaha illallah macana ge beda-beda aya nu tungkul aya nu ngagideug aya nu muih lamun tahlil geuning pak maca la ilaha illallah kuring sok lalajo aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia tam aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang naha teu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul mengadon sare naha mang digudag gideug ngarah teh sare nganu paling paur nu muih illallah 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 sajam setengah kegituan nah ada bubar tahlilan teh kuat pias banget teu dahar-dahar acan golokok diburuan digondeng ku sim kuring cete kunaon ai maneh kuat jiga nu lieur aduh cenah jangar
Tapi cenah aya hikmahna ahli wiridan juga urang mah cing teu naon hikmahna tepung jeung Allah. Allah ngagebeg eta kuring aya jelema nu nyebutkeun tepung jeung Allah. Cing teh beleguk mana menyebutkeun tepung jeung Allah, atalung urang we cenah tepung jeung Allah daripada si itu Allah teh ditelepon. Kapan aya geuning tahun kamari nu telepon Allah ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah. Tak tahun ieu fenomenana naon Pak? Nu kaun kamari mah nelpon Allah, fenomena ayeuna mah rapat jeung Allah saksina malaikat. Tah aya deui babaturan kuring tepung jeung Allah. Cing teh buraong mana tepung jeung Allah. Nah cenah teu percaya demi Allah teu. Nama jeung teu percaya, toong dina salah sahiji kitab Nabi Musa tumanya ka Allah, ya Allah abdi hoyong ninggal gamparan salira Gusti. Kumaha ceuk Allah gerak tempo Musa panon poe, ceuk Nabi Musa serab Gusti nempo panon poe nu diciptakeun ku kami nyebut serab, komo nempo kami nu nyieunna. Iya pedah pinter la ilaha illallah juk nyebutkeun tepung jeung Allah. Ai abdi penasaran situ kumaha bentukna, har cenah maneh can apal, ranyai, dianggap kica-kica Allah. Tapi didinya aya ilmu nu tungkul nu ngagideg nu muih naon ilmuna kebersamaan saling menghormati saling menghargai deuk nu tungkul deuk nu ngagideg deuk nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha il teu kudu jadi pasea bener teu kudu asa cek nu tungkul asa aing pangalusna nu ngagideg asa aing pangalusna nu muter asa aing pangalusna gawena mana da la ilaha illallah teh butuh gawe naon atuh gawena teu aya deui pangeran anging Allah hiji teu aya nu nakdirkeun anging Allah teu aya nu ngabisakeun anging Allah teu aya nu ngabeungharkeun anging Allah teu aya nu ngabisakeun anging Allah teu aya nu ngadaekeun anging Allah teu aya nu sagala-galana anging pinter dipinterkeun daek didaekeun alus dialuskeun bisa ge dibisakeun urang nama geuning teu gablek naon-naon matak nu boga ilmu tong sok diaku ilmu nu si lain kabeh ge nu Allah urang mah sakadar titipan kenah ya ceramah loba nu ngarti beda ungut-ungutan ti tukang teuing ngarti teuing tunuh kita la ilaha illallah teh geuning prosesna teh teu aya nu ngajadikeun iwal Allah teu aya nu pinterkeun iwal Allah teu aya nu ngadaekeun iwal Allah jadi ibu daek didaekeun kuring bisa dibisakeun bapak pinter ge dipinterkeun deuk ngaku naon kabehanana ge ku Allah ari urang becus naon da teu bisa naon-naon urang mah nya mun bener ibu geulis boga atuh tolak datang kolot teh geuning baheula keur ngora geulis ayeuna mah geus eueuh ukur sebatas waktu 30 kahandap gelis 30 kaluhur wow malahan mah ieu ge pan disebutna bentang Karawang mana bentang kuat eueuh cahayaan kieu mun bener ibu boga gelis mun bener bapak boga kasep tolak nalika datangna kolot geuning teu bisa berarti urang teu boga naon-naon Pak kabeh ge kudrot irodat Allah Rabbul Alamin pan ngaran jelema mah keuna kurobah buuk hideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri lucu coba nini beak huntu seuri muringkak aki-aki ngadar sukro keur ngora dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadumeng bal di jero sakabeung mah huntu katalag sukro keluar bisa nolak eta huntu antep henteu waktuna coplok naon urak disombongkeun naon urak diaku naon sok pikiran ku ibu berarti ibu ge rupa awak bana teu boga kaasup pejabat tong sok legeg-legeg teuing jara di pejabat da jara di pejabat teh lantaran dicoblos rakyat eureun rakyat nyoblos jadi moal heueuh mata geus jara di pejabat teh tong api-api poho ka rakyat atuh lur tanpa ayah rakyat moal ayah jadi pejabat Pak sok jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu mata geus jara di pejabat tong sok api-api poho ka rakyat ai keur hayang apruk-aprukan ka rakyat ai geus jadi geblus ka alam gaib ai si eta jurig jarian gitu
mungkin aya pejabat tanpa ayana rakyat. Matak nu kudu dihargaan lain rakyat ka pejabat, tapi pejabat kudu hormat ka rakyat. Naon sababna? Moal mungkin jadi pejabat tanpa suara rakyat. Karek ungek sarareanya. Da emang hirup mah kitu. Ayeuna baligo pagede-gede keur naon rakyat malah lajo baligo ka heureun-heureun. Rakyat mah teu butuh baligo gede, butuh nage gede gawe ke rakyat. Ulah sagala rupa ngomong ke rakyat, kabuktian mah keur sia wungkul. Nah, da urang mah teu ngomongkeun sasaha, ngomongkeun si eta. Ari si eta mah bebas. Jadi lamun aya nu kasiniran ka aing, heuh berarti sia meureun nu kitu teh. Urang mah teu ngomongkeun ngaran, ngomong nage si eta. Jadi lamun aya nu kasigeng, nah baperan teh hirup teh. Nyumputnya bahasananya. Matak lamun bapak rek ngomongkeun kuring entong ngomongkeun nana gerhana. Naha bisa diajukeun ke pengadilan, keuna ku undang-undang ieu teh. Ari ngomongkeun si eta mah bebas deuk saha we. Insyaallah TBC we kaituna teh. Da ngalawan teu bisa apa. Sok lawan. Nah mane ngomong teh ka mana karep ka aing. Naon urang mah ka si eta. Na rumasa kitu maneh jadi si eta. Oh rumasa kalakuan orang tobat sia teh lain kitu atuh. Aduh. Ustad gitu kudu legeg. Kuring bisa ceramah di ieu tempat kunaon ayana jamaah. Eueuh jamaah narek ngomong jeung temok. Bener teh Pak? Sok bapak ngabamblam di masjid jamaah eueuh rek ngomong jeung naon? Kumaha ceuk rakyat aduh si eta keur latihan. Jadi lain orang nu kudu dihargaan batur, tapi orang kudu bisa ngahargaan batur. Lain rakyat dipaksa kudu ngahargaan pejabat, tapi pejabat kudu ngahargaan ka rakyat. Hargaan ka hayangna, hargaan ka susahna, hargaan ka nyerina. Urang butuh pejabat anu ngahargaan karena perasaan rakyat. Matak ayana situasi politik tong hareup teuing. Bae sanu jadi ge. Teu kudu riweuh. Ya Bu, tuh kudu riweuh, tuh Prabowo geus jadi, telepon ka itu. Ku anu kamari pendukungna, telepon Pak Prabowo gitu di sini ada yang meninggal. Jawabanana, sorry ye. Coba nelpon Ustad nu deukeut, Pak Ustad aya nu maot, pasti eta Ustad, mangga urang tahlilan. Oke gas. Matak dek baraleg mah jeung nu deket lain kudu jeung nu jauh. Cek urang Sunda tong ngajul bentang ku asiwung da sidik moal nepi, tong nyiduh ka langit bisi melamokot kana diri. Tong ngahargaan anu jauh, hargaan metah nu deket. Ustad ge sarua entong ngahargaanana gerhana, kuring mah jauh. Cimaung datang ka dieu ge hiji diulem dua dibayar. Coba Ustad setempat mingpin pangaosan dek aya dek eueuh Ustad setempat betul boleh sumanget aya nu mayar aya nu eueuh bae we tapi naha masyarakat di urang mah ai ka Ustad setempat tara ngahargaan nyebut lagi Ustad kukut kuat dianggap anak me Ustad. Hargaan mah nu deket, ibu gering minta doa ti nu deket, ibu maot di tahlilan kudu deket. Sok telepon kuring cep di dia aya nu maot dek naon datang ge moal babu ge henteu. Ulah salah ngahargaan, hargaan mata ustad setempat. Ari KTNI dihormat, ai ka polisi dihormat, ai hancip diledek. Mana Pak Hancip? Oh. Ari TNI peda saragamna kitu dihormat, ai polisi dihormat, ai hancip diledek. Mana bukti ngaledekna? Eta dina 17 Agustus biwir ibu pisan sok ngomong aduh itu tentara Doraka ti Indung sok ngaku padahal hancip teh kepanjang tangan dari TNI dan polisi maka tingkat RW jeung RT disebut hancip kadituna siskamling sistem keamanan lingkungan sarua darajat nama jeung TNI jeung polisi ngan pedah TNI keur perang ai hancip lain keur ngamankeun warga sa RT-eun. Matak lamun di dia hancip dihormat ku abdi. Weh, Hancip.
sadel atuh da heuh nya matak urang toong gerasok ari bapa babarengan jeung saha kuring bareng jeung saha ibu bareng jeung saha jelema nu bakal menang kasalamatan teh nu bareng jeung Allah kuring hayang nempo mana nu bareng jeung Allah monya aya jelema bareng jeung Allah punungan monya aya jelema bareng jeung Allah gede amek hohoak sesentak tetenjrag yai nu kitu bareng jeung Allah Allah mah bismillahirrohmanirrohim kalayan nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih nana gerhana dihargaan batur ta ieu teh Rahman Rahim Allah naon sababna ditutupan aib kuring ku Allah sehingga nana gerhana dihargaan batur ibu dihormat batur ditutupan aib ibu sehingga ibu dihormat batur coba lamun ku Allah dibongkar aib bapa jeung aib ibu moal mungkin jelema ngahargaan aduh Allah nu boga urang nutupan aib Allah nu nyiptakeun urang numunian kasalahan na ari manusia nyokelan kasalahan tinggal nanya ari urang makhluk ti mana dalamun bareng jeung Allah ma ar-Rahman ar-Rahim maha welas maha asih tembongkeun sifat ti urang nyaahan asihan deudeuhan ta eta jelema bareng jeung Allah geura urang uji lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama kejeng moal berarti lalajo leho juga leuh budak tetangga dagang comro nontot leho meuli moal nah make jeung moal berarti ibu malah lalajo leho panu didagangkeun ge comro na awak ibu aya kasalahan na awak ibu ge aya kebebeneran na awak bapak aya kasalahan aya kagorengan na awak bapak ge aya kaalusan lamun Allah noong kasalahan bapak malaikat geus gergeteun hayang nyabut nyawa bapak ada yang nu datang berdegong kabeh atuh coba lamun malaikat dikencarkeun ku Allah jug malaikat cabutan ayeuna keneh aduh urang we sorangan anu panjang umur teh tapi henteu kitu banyak kajeun ibu keur ngomongkeun batur ku Allah mah ditungguan tobatna lain dek nempo gorengna Allah mah dek nungguan tobatna tubu ilallah taubatan nasuha malaikat geus kakerot hayang nyabut nyawa ibu tapi ku Allah dicarek entong can waktuna Allah moal nempo gorengna tapi Allah mah dek nungguan tobatna manusia mata kudu bisa ngamaklum karena kesalahan batur itulah Rahman Rahim Allah kumaha tuh carana lol budak tetangga dagang comro notot leho nyaahan nyaah teuing ieu budak dagang comro notot leho moal aya nu meuli geroan ku ibu ka dieu kasep mak mah teu hayang comro eta we kabita ku polo gebro duit bere duit 10.000 sing-sringkeun eta leho bari hejo di balong emak keur parab jair sebreng bere 10.000 jugjang dagang comro payu comrona lantaran leungit lehona Allah nguji bapak Allah nguji ibu ku panyakit supaya manusia miceun panyakit eta diganti ku kapatuhan ka Allah matak lamun ibu sok ngomongkeun batur atawa ibu diomongkeun ku batur keun we antep tong dilawan kacape-cape ka setruk-setruk mun ibu diomongkeun ku batur engke ge bakal eureun di mana geus nyeri huntu supaya manusia reureuh tina doraka eueuh deui iwal teh dibere ku panyakit bapak-bapak galak ka pamajikan mus-mus tajung mus-mus tejeh mus-mus popolotot mus-mus hohoak mus-mus sesentak sing sabar ibu gaduh salaki kitu patutna naha sing sabar lamun bapak tatajong tetejeh huak-huak sentak-sentak engke ge eureun di mana geus kieu leumpangna tah mun salaki ibu leumpang geus kitu tinggal kieu mangga bapak gara jejak bujur abdi moal teu namru atuh matak mungpang urang sehat pake di jalan Allah maka Allah nu bakal ngaridoan karena eta kasehatan samemeh ku Allah dibere gering pan capek ibu dungdak dengdek kana gosip bener teh Ustaz nenek terus hayang dibere budak meureun nya popolotot wae kasalaki hayang dibere nyeri panon meureun nya Allah nyiptakeun panyakit supaya manusia reureuh tina doraka dieureunkeun ku ustad amakeun
dieureunkeun ku DKM nyebut fanatik, dieureunkeun pengajian nyebut kumaha aing, eueuh deui nu kudu ngeureunkeun iwal Allah Pak, da ku urang mangadon ngalawan. Bener. Matak bisi di dieu aya pemuda rek baraong, jung engke ge eureun. Di mana? Geus satruk. Sadil atuh da, piraku kudu dibongkar nepi ka dinya. Ibu-ibu rek ngomongkeun batur, jung tong eureun, tuluykeun jung. Engke geus bengok kakara eureun, astagfirullahaladzim, rujit. Jeung teu kunaon ibu ceurik, loba dosa baheula sok ngomongkeun batur. Timpah tatangga boga dendam, kumaha? Lebok. Bener tuh Bu? Gitu tah hirup mah. Matak cek kuring ge, la ilaha illallah teh pagawean geuning. Kadar eta urusan maca, mangawe kumaha bapak rek ngagideug, rek muih, rek muter, pek bae, ngan gawe kudu sarua. Apaan kiblat? Bapak kiblat teh ka Ka'bah secara lahir mah, secara batin mah kiblat teh ka Allah. Orang NU ngiblatna ka Allah, orang Persis ngiblatna ka Allah, orang Muhammadiyah ge ngiblatna mah ka Gusti. Ulah merebutkeun kiblat Ka'bah wungkul atuh, hate kudu nepi ka ngiblat ka Gusti Allah pangeran urang. Bener. Nah atuh barareda bae beda ge da ngiblatna mah ka Allah. Ibu ge di imah jeung salaki beda, salaki jeung pamajikan beda, geuning aya silih hargaan mah boros we eta orok. Eta teh boga orok itu teh ladang silih hargaan teh. Da komo nu tukang mah bari bebereukeuteukan seserian teh teh jigana mah bari silih hargaan bari cecengiran baheulana teh. Teu kabayang lamun bapak jeung ibu pabaeud-baeud matak bijil budak teh haraseun beungeut. Ladang silih hargaan eta hadir produk baru. Langit bumi bedanya. Langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nanean hujan. Ku aya langit, ku aya bumi, beda tugas, beda pagawean. Manusia bisa dahar, lauk hirup, jukut hirup, domba hirup, manusia barang dahar, hirupna urang teh ku beda, maka naha maka jeung kudu anti dengan perbedaan. Kaharti meureunnan. Heuh nya. Oh mama lalajo ustad teh cenah barareda bae. Mamangan hayang curhat we ka ustad teh tong ulem urang dek curhat mah ulem na mamah dedeh da eta mah bagianana mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroge abi mah nya burutnya teu usaha kumaha cek mamah dedeh kumasia mamah dedeh bagianana mamah hayang anu ngulem ceramah teh hayang anu mengkaji tentang karuhun Jawa Barat eta mah aya ahlina saha Kiai Haji Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip tuku Tawaringin. Mama hayang nu lentong asup kana hate Agim ti Geger Kalong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di tempat ini ya. AA sangat senang, terima kasih kepada Bapak Kades. Kasaha? Atuh kudu dibejakeun ku ibu da lalajo agim lagi atuh. AA bersyukur bisa hadir di tempat ini walaupun hareudang. Karena di Bandung itu dingin. Di sini mah panas. Tapi sapanas-panasna Karawang tetep moal leuwih lamun kabogoh di kawin batur ta eta mah leuwih panas. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Ketika ibu pacaran sama yang tampan lagi kaya, jadi jeung nu petot. Gunakan alat ukur berzikir, keputusan Allah yang terbaik. Nu beunghar bari kasep salingkuh wae, coba nu petot mungun salingkuh, nah moal payu. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit.
nah karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Aagim gayana lentong. Mama ngulum ceramah teh hayang nu bari nyanyi oma di Tasikmalaya dakwahna bari nyanyi Pak nya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Eta sorak teu bisa dibawa neangan duit sorak itu mah. Sing tarik atuh. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak, tong ajak seuri hese keur meragakeun oma diajak seuri. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kitu atuh. Roma irama mah dawana ku nyanyi. Panggih jeung para pemuda jam 10 peuting caricing di jalan nyeun lagu begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Tatanggana huakoa kasalakina nyiptakeun lagu Istri Soleh. Setiap keindahan apaan kudu jiga nanaon ge yang tampak oleh mata. Amareun resep merenya. Roma Irama mah ku nyanyi matak Roma Irama dibere judul nage Raja Dangdut. Naha dakwahna ku nyanyi. Orang Amerika wae ngalagukeun la ilaha illallah padahal agama mah can tantu Islam tapi orang Amerika geus ngapalkeun la ilaha illallah. Untung ku sakitu ge atuh. Pinternya. Keun eta mah bagian Roma. Matak Roma Irama mah aduh keren. Cek tatangana ge lamun cetot ti Tajong Roma Irama tara ngoceak. Cetot ti Tajong. Aduh. Kemeren batu nyaho lain tetanggana. Lamun bapak nitah nyangu ke pemajikan gera nyangu tara Roma Irma tara hohoak ani gera nyangu akang lapar. Lamun kuring jadi kenek alus Bandung Karawang dua deui ce alus kuring jadi kenek kabayang teh lamun Roma Irma ngenekan Bandung Karawang dua deui ce ningang orang Karawang beuki heureui Al-Fatihah gitu. Matak jelema mah geus boga takdir masing-masing. Dakwahna Roma Irama mah ku nyanyi. Mama ceramahna hayang nu keras. Habib Bahar jeung Habib Rizik eta mah bagianana kuring mah teu sanggup. Lamun kuring nurutan anjeunna hampura sieun ditewak aing ku polisi. Matak teu sanggup, matakeun we hayang nu keras mah Habib Bahar, hayang nu lentong Agim, hayang nu bari nyanyi Roma, hayang anu jiga ojek online urang. Bebas gumantung sakaresep we hirup mah. Naha balikeun kabehanana ge sampe judulna. Gegetuk, comro, misro, kicimpling. Sampe kene Nana, Agim, Habib Bahar, Mamah Dedeh, Islam kene Islam. Nah maka jeung kudu burger atuh kudu kumaha carana lepok kumaha sapangabeukina. Mamah yang kicimpling dahar, bapak mah yang comro mangga tong diadukeun kicimpling jeung comro ruksak heueuh lapar tuluy. Heuh nya tak kuring meresep kana nagerhana tuluykeun sarama nepi ka anggeus. Nyata urang mangewa jalan ke gede mantok ka ditu teu kudu maksakeun maneh hirup mah bener tuh Pak. Iya ya diantara bapak ya aya limaan bapak resep tuluykeun cek bapak teh urang mangewa ka maneh wih
Jadi lamun bapak balik dicirian ku batur si eta nu ngewaeun. Akhirna pan jadi tetulus mantog. Matak hirup dina Islam mah tong diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku kangewa. Be aja biasa gitu kudu ribut. Loba budak burjuang, loba budak baung bedegong, heukeun ngorana baung bedegong. Ka sawah mumul usaha tara tong dibisani. Naha panjang kene lalakon buah geus kolot jadi daek. Ieu mah ta ibu boga minantu kedul, kukut, piara, paraban, tong sudah diomong-omong. Lamun minantu diomong-omong teu geblek usaha, pamajikanana jadi rana, budak jadi korban, ibu wirang. Mending oge hitung-hitung ibadah we, boga minantu kedul mah kukut, piara, paraban. Etang-etang gaduh marmot lah. Engke ge bakal terjadi datang kadaek nama biwa-boa takdirna beunghar katungtungnakeun baong bedegong keur ngora boa-boa bageurna katungtungnakeun bager keur ngora boa baongna katungtungnakeun teu ge bapak balalager baheulana mah nyaho urang oge da tah iyo ibu-ibu ya ayeuna jeung nu balagor gitu deh teu percaya baheulana keur ngarora mah teu percaya mana bukti keur nini wae centil komo keur ngora atuh eta bieu geuning urang ngaliwat well direrete nini kuat yang kitu eta berarti keur ngorana mah leuwih teh matak mengeus hirup tong lalajo ka gorengan batur sekuring ge bener. Ah mama ceramana hayang nu make budaya dalang atuh teh. Bapak Asep Sunanar Sunaria ti Jelekong. Jadi Bapak Asep mah dawahna lewat budaya. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cengelek jadi satria kanca. Tuh cek bapak-bapak nu di ditu kuat kadenge kana ceuli teh sangka cenah eta budak keur kasep teh alus sorana. Nuhun Mbak nuhun. Itu orang ditukar ngaromongkeun urang teu sangka cenah keur kasep teh alus sorana. Nuhun Pak, nuhun. Bari nu ngomong kitu teh eueuh aslina mah da. Ngan urang we ngarang. Naon eta dakwah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Leungitkeun diri Bapak datangkeun Allah. Ta eta satria teh aya urang mah lain, nafsu aya wahyu eueuh. Nafsu boga Allah leungit. Ibu pasea jeung salaki hadirkeun Allah. Ngarah naon ngarah pasea teu jadi budak teu jadi korban ibu teu raranaan nah bareng jeung Allah mah pieu paseaeun ieu mah amok ka salaki Allah leungit nafsu datang nyarekan salaki si bagong yai kumaha ceuk salaki naon maneh nyebut bagong berarti sabeuting aing hees jeung bikangna timpa ceuk anak alam mama bagong bapak bagong ari abdi anak begujang ngadon parasea. Coba hadirkan wahyu ibu amek kasalaki make wahyu wirid amek kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh yasin ku salaki teh pan disampeurkeun dibere duit 2 juta gawat cokot duitna jawab ku ibu sadaqallahul adzim pasea henteu duit menang rana teu tulus budak teu jadi korban rumah tangga awet itulah fungsina Allah nenangkeun hate mata koyana lamun pasea teh kitu nya moal teh resep atuh lalajeun nu pasea ku wiridan nu itu Al-Baqarah ieu Ali Imran amek 2 bulan moal teh tamat mah dosa Quran jadi meureun pahala mun amek kitu wah dan nafsu mah matak mawa cilaka atuh hirup ya Bu wayang bab rumah tangga kumaha ceuk wayang mapak baya kena lara dehin pinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kakawasaan pangeran ya pangeran berarti ya jamaah can tunuh kamari mah ceramah di Sukabumi meureun geus tunuh pas ngadongengkeun eta juk langsung amin
disangkana teh keur maca waladolin urang jeung kapereupeunnan atuh deui Hah? Apel asup kana lebat kana soca bae da naon nu alus di dieu dakwah lewat wayang mapak baya bayu kena lara balangsak ta eta teh bobogohan keur bobogohan nu dibayangkeun indah geus rumah tangga mah geuning ieu buktina coba keur bobogohan jiga nu hareureeuh isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum kumaha cek budak awewena ih kamu perhatian banget kirim beas udin lain loba ditanya dages rumah tangga mah lain loba ditanya kamu udah makan belum nyegag beasna mana puting-puting kamu udah tidur belum matak ngabalas ge acan nah cinta jadi boloho jatuh titajong kamu sakit kumaha cek budak awewena iya ih makasih ya kamu perhatian sama aku wararadul wungkul tah nu geus kolot kieu jatuh titajong kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh mapak baya kena lara waradul wongko komo aya barudak ayeuna mah geuning make jeung kieu bahasana engke qur'aa ayeuna qur'aa ranah belagong moga jeung engke qur'aa ayeuna qur'aa cing keneng logika teh di mana ulah nepi ka cinta ngabubarkeun kahormatan geus kieu mah kolot nu wirang tah mau motor beborot-botan bari butut mogok dorong keduaan kumaha nyebutna iin diaan coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajlang harita keneh kumaha cek ibu dijejak motor ganti cek aing oge atuh nya wayang ge dakwah sholawatan dakwah mana bukti make nada sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin ayat sholawat eta di Arab da eueuh geuning di urang aya nya bae da urang Karawang lain urang Arab atuh heukeukeuh urang mah hayang jiga urang Arab moal bisa di Arab tarawih nepi ke jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa di masjid teh pinuh cobaan di dieu nepi ka subuh tarawih ongkek jelema kabeh tinggal imam yang can sorangan nah kamana nu tukang bubar neangan nu masjid nu tereh isukna pan imam eta datang deui kumaha cek jamaah sudi aing di imaman teu ngarti-ngarti imam teu rada gelo imam alus disebut rada gelo di urang bapak peda heubeul lol we jeger bari make tato heuling cenah ku dewek imamna nu dibaca Al-Ikhlas we haben hayang eta ge Anas rakaat kaopat meureun poho aya maran jeger pan dipikasieun ngareret ka tukang wios kulhu deui kumaha cek jamaah lajeng we cenah lah nah ada tarawih jam 8 anggeus kuat pada ngagabrug teu sangka cenah maning imaman kuat HD tadi urang mah ibadah nu HD teh nu tereh Pak bedanya urang jeung Arab beda nah aya di Arab dangdut oh aya ge di urang heumeunang pek bae mana bukti dakwah lewat seni itu di masjid eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib eta teh dakwah ngolo jelema supaya daya ka masjid wujud kidamba muholafatulil hawadisi kiamuhu wahdaniyat kudrot ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan haliman samian aya di Arab nu kitu-kitu da lain metode Arab metode Karawang jadi menang pek bae nu teu meunang mah pahili ibu resep dangdut pek ngantong pahili jeung adan bisa sapekeun dangdut pan aya cengkok
Seandainya aku teh cengkok teh Pak gitu cengkok teh dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Cengkok menang nu teu meunang mah pahili jeung adan sok adan juga dangdutan dicekek tah hayalah sholat hayalah sholat dicekek isu oge tah da kacau atuh pahili heeh nya jadi nu teu meunang mah lamun pahili urang Sunda urang Karawang kan aya artis di Karawang Lilis Karlina mun teu salah mah boga geol Karawang lagu nanti gitu gininya lah lagu anak mata Karawang terkenal ku artis Lilis Karlina apal ibu teu maknya orang Bandung apal orang Karawang teu apal Lilis Karlina live na TikTok nah ada bah lo mau TikTok pan orang Karawang boga budaya Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran sawer menang ngan lamun pahili jeung Fatihah diomongeun bapak ngimaman di tukang 60 ai Fatihah pahili jeung sawer Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk eceuk kumaha eta makmum hek reret ka tukang bubar jelema daek di imaman kudu kitu teu sudi pahili matak nu alusna tukang soan nupang capek-capena acara ieu tukang soan menerkeun mixer terus ngagemol ieu hek barantuan geus beres teh lain diantep aya tukang soan ge jelema dari puheun teh ya Kang barantuan para pemuda karunya menerkeun mixer ngajerit saeutik komplain kabaligan son teh tanu ngeunah urang kalau mana ngeunahna urang ceramah sajam tukang son mati isuk-isuk tapi nah bayaran gede urang katimbang tukang son tapi tukang son aya amek tempo ku bapak ka amek sok ku guru di tukang son bersih hate tukang son teu amekeun da lamun amek ku urang ditangtang heuh anjir amek aing kasih ustad tuker atuh yuk tugas akang ceramah abdi menerkeun mixer duanana bakal hancur sound system ngebeledug nu ceramah butut mustami balik panitia komplain matak hirup masih lihar ya iya acara muludan bener itu muludan maulid Nabi Muhammad naon itu sieun ku hujan arwih atuh kitu aduh ya sok wih hujan acan kasieun ngesok arwih weh sok nya karunya masih kahujana nah saya teh ustad kumaha lamun jamaah baralik make jeung kumanya atoh nu rugi mah panitia lain urang antep Kang tong diterpalan antep weh oh iya sok berharga itu sok oh lah bisa kahujanana koslet sok awas lamun raat balik deui ka dieu Pak iya teh muludan lamun ibu boga pulpen ai pulpen keur naon keur nulis ai jam keur naon keur nuduhkeun waktu ari tiung keur naon keur munian mastaka ari kopeah keur naon keur munian mastaka ai sarung keur naon keur munian kahanapna kitu lain heug urang buka ai muludan keur naon muludan teh mieling kalahiran Nabi Muhammad gitu mieling kalahiran Nabi bener nate eling-eling gitu mieling kalahiran Nabi soal babari nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi sakali deui mieling kalahiran Nabi babari nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah budak leutik ge nyahoeun
tah nu hese mah lain bab etana Pak, nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku nabi. Naon? Akhlak ibu, akhlak kuring, akhlak bapak, parantos nyoko kana jeung nyuku kana akhlak Nabi Muhammad. Nya ceuk urang ge lapur muludan. Mata ulah tudang tuding kanu tara muludan. Si eta mah tara muludan, urang oge cantang tuh dibawa kana akhlak Nabi mah batur tara muludan. Mungkin cinta Nabi ku carana, urang sok muludan. Mungkin cinta urang ku cara urang, silih hargaan teu kudu papaseaan. Nah, dan nu pokok penting nu utama lain sakadar me eling kalahiran Nabi, tapi urang kudu eling karena perkara akhlakna Kangjeng Nabi. Yo urang buka hayang nyaho katurutan teu sedeo hayang nyaho urang hiji we heula toong akhlak Nabi ka istri Pak, ka istrina. Nabi wangsul asar datang ka rorompokna Siti Khadijah nuju wiridan. Nabi nyanak teko nyalira, nyanak gelas nyalira, suruput ngaleueut nyalira. Siti Khadijah langsung ngagabrug, ya Rasul, benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Simpulkeun ku Bapak, Nabi tara pernah tutah-titah ka pamajikan nalika pamajikan keuriweuh. Tah ladang muludan teh atuh eta. Ieu mah pamajikan keur nyeuseum budak di gemol mah kopi sawarga teh mah kos nu maneh surga teh. Pamajikan ngagugu leos ka dapur bari jamotrot jeung manyun ongkoh budak di gemol teu ngarasakeun geblek salaki teh tutah-titah pan sidik aing keur nyeuseum kecrot polo budak kana kopi alus saja bikeun ka salaki suruput diinum mah nah kopi teh anu pangset kopi anyar. Toong Siti Khadijah nalika Nabi nyanak teko nyalira ngaleueut nyalira nyegruk, ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Tah keur ibu ya keur ibu. Mun salaki keur ngagoreng sangu aa benu ka abdi bet ngagoreng sangu nyalira kudu kitu. Merek ieu wiheung. Nu aya ge salaki keur ngagoreng sangu keur naon Kang ngagoreng sangu sakantanana keur duaan. Leungit muludan teh. Apan urang teh lain deuk eling wungkul kalahiran, tapi urang ge kudu eling kana nu geus dilahirkeun. Naon akhlak Nabi ka istrina, akhlak istri ka nabina. Bade kulem Siti Khadijah mah teu boleh bebeja, ya Rasul abdi tunuh bade kulem nya kumaha ceuk Nabi diuji pangyanakeun heula cai. Keur tunuh dititah buringas. Tah lamun ieu keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah buringas. Ieu mah keur buringas dititah adon nyegag. Reka mana mah nya sare atuh. Bari geus 10:30 teh baca soe kana TV, da anger listrik pari mah aing deui ngosian. Deuk naon maneh? Pang ninyokeun ci kopi, kokot ku sorangan kos belana ngajajah wae teh. Deuk sare, leos ka kamar, kusok di bunian ku simut. Aya ongkos sare aya dada hurung. Nyaho HP lalajo TikTok sakapeung YouTube nu disetel nana gerhana. Mana ladang muludan teh bab rumah tangga geus heleh gitu bener ya keur bapak atuh ladang muludan teh sugan ya ada teu percaya sugan ya. Nabi leos ka masjid di tengah jalan panggih jeung Yahudi anu lolong pan bapak ge uning kana sejarah ieu jeung Yahudi anu lolong ku Nabi disampeurkeun kunaon anjeun lapar nya ku siwal roti dicanak dihuapan eta Yahudi nu lolong ku siwal geblus kumaha ceuk Yahudi anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad teh jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad teh jelema sableng tong deukeut jeung Muhammad teh tukang sihir. Nabi lemek henteu Nabi nyarek henteu isukna panggih deui lapar 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Abdi nanya ya ke bapak-bapak ladang muludan teh lamun bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak deuk mere deui moal alus hade ladang muludan teh eueuh picontohan batur alus. Ari ibu barang bere ka tatangga ngaledek ibu deuk mere deui moal saruana tinggal kuring sorangan eta kitu bengok maneh nana gerhana
mun kuring barang mereka tatangga ngahina kuring level naga level penceramah leht odok dok mere deui ngan tungguan 3 poe lamun si eta ngabudah tuluy bijil getih tina irung diracun ku urang tah matak ayat anu tadi kupun lanceuk di aos laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun eta nu hese diturutan teh Pak lain kelahiran nabi nak nu teu eling tapi urang sok teu eling kana akhlak kangjeng nabina bener kudu salaladar sararea maot Nabi Muhammad dituturkeun ku Abu Bakar ieu cenah Yahudi nu lolong bari sok dijamin ku nabi teh dicokot roti dibobelkeun ku Abu Bakar lop kumaha cek Yahudi au ieu mah lain nu biasa kumaha cek Abu Bakar nanu kumaha nu biasa mah ditatap diusap ditanya heula mun kuring lapar kakara dihuapan ieu mah jang diwawalkeun kana baham cek Abu Bakar kuring mah lain nu biasa nah saha nu biasa Muhammad 15 tahun dicaci 15 tahun dimaki nabi teu pernah ngaku yen eta nabi teh dicaci jeung dimaki urang mah karek sakali ge aing nu mere maneh teh aing eueuh urang maneh mau darah Nabi mah 15 tahun dicaci anger Nabi nyieun kahadean iya tah teu percaya kasalakina ge mun keur loba duit aduh beli bade kulem ayeuna keur loba duit Pak keur loba duit mah hees nya dina kursi molor jeung tumila katurutan moal tah akhlak eta dua tante cing atuh nu katilu sugan deui wae udah teu percaya Nabi ke masjid di tengah jalan ada nyeblok kutai onta Pak bapak ge populer ieu cerita teh Pak gur rancucut leos ka bumina ya Rasul kunaon uih deui aya nu nyeblok kutai onta kumaha cek Siti Khadijah ibak deui we ya Rasul salaki ibu teu tulus ka masjid aya nu nyeblok balik ka imah kunaon balik deui aya nu nyeblok kusaha ku para pemuda kumaha cek ibu tah bedog kadek jelema kitu mah urang mah nafsu wae hirup teh Nabi masa poe diseblok 2 poe diseblok 3 poe diseblok 4 poe ngahuleng nah eueuh nu nyeblok init ka masjid ditanya ku Abu Bakar ya Rasul nah kamari telat ka masjid teh kumaha cek Nabi telat coba bapak telat ka masjid aya nu nyeblok DKM nanya nah telat da mau tujuh langsung dibukakeun aya nu nyeblok oi kusaha ku Karang Taruna kumaha cek Banser hiling jeung nu kitu ku aing kitu pan gelut teh ka itu teh geus moal balik hirup Nabi mah teu bebeja sanajan ditanya nah aya Rasul telat mun ceuk urang mah tinggal omongkeun aya nu nyeblok Abu Bakar moal teu pedang siap Utsman pedang siap Ali pedang siap tapi Nabi ngajaga Pak perkara eta ulah nepi ka papaseaan dekul imaman Abu Bakar usul ya Rasul aya nu udur di urang teh saha itu bumina ternyata nu nyeblok Nabi kumaha ceuk Nabi urang longok iman bapak nepi kadinya DKM bebeja anu nyeblok maneh teh ayeuna teh bareuh beuteung kumaha ceuk bapak matakna tong kumaha wani ka urang tingale maehan tanpa disentuh lebok kitu bejakeun ka ditu si eta mah kalah ka asa beuki jago hirup kumaha ceuk Nabi urang longo dilongok mana nu karasa ieu dekul didoakeun Nabi ngadoa sahabat ngaaminan ditanya beak sabaraha anjeun gering kieu teh meureun beak we 1 juta mah kumaha ceuk Nabi yeuh ti kuring aya digantian lahir dibere duit batin diubaran ku doa cager jaregjeg nyurucud saipanona ngagabruk kana tuur Nabi ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lamun sejarah eta terjadi ka bapak ending akhir kitu moal aya ban Karang Taruna gelut jeung Banser atuh pan masjid boga Banser pan pemerintah boga Karang Taruna dar diadukeun urang nu lalajo nya keprok teh hayo kitu Pak kajadianana init ka Taif kumaha urang Taif dibaledog Nabi mah hiu nepi ka keuna kana damisna ngucur darahna dihalangan eta darah ku Nabi deuk antal kana taneuh dihalangan keneh kumaha ceuk Abu Bakar ya Rasul nah darah bet dihalangan kumaha ceuk Nabi malaikat datang lamun nepi ka darah kami murag kana tanah Taif
angin geus siap pikeun nyapuna, laut geus siap pikeun bahena, gunung geus siap pikeun bituna, deuk ditungkapkeun ka urang Thaif dipaehan kabehanana. Lamun bapak, lamun ka urangnya eta malaikat tawaran dah. Urang deureun ku urang Karawang, malaikat datang deuk dikumahakeun urang Karawang, ya beakeun kabeh tuman. Nabi henteu seperti kitu. Di halangan, Pak. Di baledog. Itulah akhlak Nabi. Maka 3 poin perkara eta ayana awak urang Allah. Geus lapur deui wae muludan dat. Cing nu terakhir geus jam 10:30 ya. Yang balik. Dah ini teh jam 8 we yakin ngocobrot keneh di Karawang atuh da meuni. Mata ngabejaannya viral teh tong hayang capek. Bisi bapak yang viral jog isuk tagantian abdi ka Cirebon lah. Abdi rek cicing. Ternyata viral teh ripuh. Mata ulah hayang. Ripuh beger ge hese. Lamun akang-akang teu viral dek beger di dieu teu aman leos ka Bandung aman teleponnya abdi. Tapi abdi pa teu aman atuh da. Nambah geung teu aman beger kapangi ulu Ustad Nana ngebeuceung awewe na kudu doma. Ripuh geuning viral teh. Tapi rata-rata jelema hayang viral. Abdi mah mung viral, ripuh. Gara sok Allah cep Ustad teh 3 panggung sapoe ayeuna nya. Aduh untung pelebah mana? Panggung kahiji teu dahar. Sabab penghargaan panggung kadua, panggung kadua ge teu dahar, penghargaan panggung katilu di dieu. Pan di dieu ge can dititah dahar. Langsung dititah ceramah. Da meureun anu teh geus beres teh urang teh hoream, bedeg balik langsung. Ngan untung panitiana ngarti, Ustad teu dahar teh dibahankeun. Eta ge meureun. Ngalamun henteu, nah da di batur mah kitu, nah di dieu teh kitu. Karawang gitu. Abdi ge apa? Subang pasti mawa ganas. Tasik pasti mawa ranginang. Karawang beas. Nyaho abdi ge Karawang penghasil beas, penghasil beras sa Jawa Barat teh Karawang jeung Cianjur. Buktoskeun Karawang, buktoskeun tah. Engke tetangga bakal nanya isuk di mana tad kamari Karawang nah teu mau beas. Deuk kumaha jawaban? Tetangga abdi teh di Bandung teh geus nyaraho Karawang teh beas. Jadi lamun teh dieu teu mau beas, abdi mah jelema jujur. Nah teu mau beas, teu mere diologe deuk kitu we urang. Da sok dibagi-bagi ka tetangga, lamun ganas pasti Subang cenanya nya geus apaleun. Lamun dodol Garut cenanya nya. Lamun wajib Cililinnya nya. Tah lamun beas mah geus nyahoeun deui Karawang. Lamun eueuh teu tanggung jawab. Jadi lain salah abdi lain. Sok atuh kades ke tuneangan. Nyaho sakarung atau karena diluskeun entong tong leutik teuing dus mah. Pokona geus arapaleun teh abdi mah tetangga teh sok dibagi-bagi Pak. Ya cing teh bisi rek ngasaan ganas ti mana ti Subang, ta cing teh kadu ti mana Majalengka, ta Borondong ti mana Majalaya, ta dodol ti mana Garut, ta wajib ti mana Cililin, ta isuk abdi bingung. Mangganing tetangga sok ariung dihareup. Nah cenah ieu peuting teu mawa naon-naon. Bingung Pak. Nya eta mah nyarenkeun ka bapak ai hayang we dibelaan, sok ayakeun. Ari embung mah dibelaan. Kumaha bapak lah. Abdi mah teu maksa, teu menta, heungan piraku we. Kumaha Pak? Tos aya keputusan. Eta atuh kudu ngadadak ngawangkong bari kunyemna ka ciri atuh. Dus cenah aya sakarung heula ti dinya cenah. Oh cenah ti dinya we. Ti kadus mata beuh tah cenah ti kadus gitu. Bari kadus teh ngahulang harita keneh.
Aduh, ampun ya Allah. Cenah dan nu kapake di Bandung mah beas teh beas Karawang. Udah apa diteun abdi mah melak beas teh melak pare teh alah Bu ampura. Hese jadi teuing kunaon dah hawana tiis atuh. Jadi ngaran-ngaran hawa tiis mah melak pare teh kitu we jucung. Aya di dieu mah nya saja jalan eta yai. Kuat bararuncing, kuat maraluk kitu hararade. Identitas Karawang na berhenti di tuna beas. Tak hanya ayana teh gitu ya teh panitia palingan ngawarangkong poho cenah poho teu abdi mah teu menta teu demi Allah teu menta ngan identitas wilayah teh eta Tasik Ranginang Sukabumi Moci, Sukabumi Moci, Garut Dodol, Cililin Wajid, Talamun Bandung ngeunah, Peuyeum Bandung, yuk, bisi bapak rek itu diberek ku abdi Peuyeum, ngan tuker jeung beas. Boro-boro ibu nu nguping abdi ge hayang seuri. kuat nggak ada kaharebosanana. Oh kerenyeun alasan bete gagal panen cenah da halodo bete gitu gagal panen bae lah bae ari alasanana eta kuat mah. Aduh, ampun ya bener ibu keur gagal panen ento cenah tak can panen aduh akan bahaya tuh ai can panen lah. Jadi ibu teh ku sabab can panen teu tuang henteu oh aduh ampun ya Allah. Bahaya tuh isuk rek ngariung jeung tetangga. Nah teu mawa beas di Karawang diologe teu mere. Cing anu terakhir sugan cocok, sugan kaamalkeun. Nalika Nabi panggih jeung budak yatim, matak bener Pak ayat Quran laqad kana lakum fi Rasulillah teh lain sakadar bacaan. Tapi aya makna anu jero eta teh dibuntel akhlak Nabi teh aya dina ayat eta. Panggih jeung yatim kumaha ceuk Nabi kamana indung maot kamana bapak maot kumaha ceuk Nabi poe ayeuna nepi ka hareup jadikeun Muhammad adalah bapak anjeun. Budak yatim teu dibuli, budak yatim teu dihina. Naha bapak angkatna adalah seorang nabi. Pak Kades bisi rek nurutan. Lamun di dia aya budak yatim 20, ceuk Pak Kades kukuring disakolahkeun 10, dibiayaan, dibajuan, ditedunan sagala rupa kahayangna. Budak yatim moal dibuli, budak yatim moal dihina. Naha bapak angkatna seorang kades. Tuluy Pak Ustad ge edeuk cenah abdi ge nyakolakeun budak yatim 5. Budak yatim moal dibuli, budak yatim moal dihina. Naha bapak angkatna seorang ustad. Lol kuring nana gerhana nyakolakeun abdi oge deuk 50. Nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas deuk 200 ge atuh. Apaan judulnya yang ngalamun? Kades henteu, ustad henteu, urang ngemiluan ngalamun wungkul. 50 budak yatim moal dibuli, budak yatim moal dihina. Naha bapak angkatna seorang nana gerhana. Matak hayang ngangkat derajat budak yatim, eueuh deui ku perilaku. Lain ulah sim kuring mepek bae santunan satahun sakali. Ngan urang pikir, nah memangna budak yatim teh hirupna musiman. Jika nu gagal panen kitu. Anger selagi Islam masih ayana awak, selagi harta masih kena boga, selagi duit masih kena aya, sesakeun sisihkeun keur saha keur yatim. Lamun ieu nu hadir aya 1000 jelema
peuting ieu ngaluarkeun 10.000 artina sapeting ieu 10 juta yatim kabela miskin katulungan kaum du'a page katulungan ladang muludan teh berkah keur jalma anu mariskin jeung nu sangsara epek jabarkeun ku bapa ulah ari son kabayar ari ustad kabayar ari geus muludan anu miskin teu kabere yatim teu kabere ceuk panitia ieu teh heuh bener cenah euy ceramana kaharti ayeuna mah kieu atuh cenah tad amplop moal dibikeun tuluy deuk dibikeun ka yatim kumaha ceuk kuring eta mah ceramah eta da bapak ge geuning boga beas Karawang mere mah wallahu alam tina 5 akhlak nabi aya teu di urang hiji sugan teu aya kabeh lapur mata geus tong nuding batur tara muludan ternyata akhlak nabi ge ku urang ge can kapigawe matak ayeuna mah hayu urang pas tabikul khairati urang nyoko jeung nyuku kana akhlak junjunan urang nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malahan di akhirat cinta sejati teh adalah Allah ka makhlukna nabi ka umatna inung bapa ka anak-anakna mana cinta sejati nabi ka umat di akhirat masih dikeneh di geroan ummati 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 umat kami mana kajen doraka kajen dosa nabi siap mere sapaat ka jalma anu dosa jeung doraka diijinan ku Allah diijinan iwati hiji nu teu diijinan saha eta ceuk nabi teh ya Allah kami deuk mere sapaat ka golongan manusia ieu ceuk Allah teh entong naha sabab di alam dunya nah hirupna teu dipikarido ku indung jeung bapana simpulkeun ku bapa dosa nu pangbadagna nganyerikeun hate indung nganyerikeun hate bapa nepi ka di akhirat nabi dicarek mere sapaat ka jelema anu teu dipikarido ku indung jeung bapana bari ieu teh nu garoreng ka kolot teh arek dibongkar sok ibu umur 6 tahun dititah ku kolot nyai pangmacetankeun sirah mah jangar osok ngagugu nya baradagong cukup urang ge nyai pangmacetankeun cangkeng mah cangkel osok ngagugu tah ayeuna ibu geus kolot urang geus eueuh ibu boga budak ibu titah nyi pangmacetankeun sirah mah jangar budak ibu ngagugu teu ka ibu lebok berarti bener Pak dosa ka indung dosa ka bapa boro-boro akhirat di dunya ceuk Allah ku kami di kontanan dorakana karaos ladang bedegong ka kolot teh karaos ladang hohoak ka kolot teh geuning urang ge ku anak dihoak nyeri bener Bu ladang pedit ka kolot teh geuning anak urang ge pedit ka urang teu ngeunah mamam ceuk urang ge ya barudak bisi rek baung tuluykeun engke ge anak bakal leuwih baung tibatan urang rek ngeunah nalika urang keur kolot anak urang baung hareupeun urang bener tuh Bu ibu rek jadi pelakor jog moal dicarek ai payu mah jog nganalika engke ibu ised kolot tuluy anak nuluykeun jejak ibu jadi pelakor tuluy ceuk tetangga budak mana jadi pelakor nyurucut cai panon ibu sadar urang keur ngora mata keur pelakor tobat jeung jaluna ditong layanan wae teuing moga jeung indah cenah mencintai suami orang indah kumaha dicekek nu aya badak ibu kudu bisa nyeun solusi lamun salah kitu ang toong ka awewe sejen teh artina ibu kudu ngaca bisi aya kakurangan awak ibu mun lalaki resep nu rok ponok tong dijemel anggur ibu minta duit keur naon meuli rok jiga si itu der pake cicing di kamar moal teh nyeluduk jiga domba Garut inilah solusi hirup jadi tina 5 nu bieu teh lapur rek kabeh kan baik, dah dibahas nage karek ayeuna sugan atuh isuk mah hiji simpulkeun ilmu teh minaz zulumati ila nur ngaluarkeun jelema tina poe kana caang tina kedul jadi daek tina bodoh jadi nyaho tina salah kana bener tina goreng jeung dulur jadi akur buktikeun lamun bener peuting ieu baroga ilmu masjid isuk bakal pinuh nu jarakat bakal daraek
marerebeas jeung tetangga bakal silih perhatikeun, kamiskin bakal nulungan, ladang tina ilmu penting ieu. Lamun teu kitu-kitu acan, muludan ieu teh rugi, ukur ustad dibayar, sound system tagogeun, jamaah datangkeun, engke ditanya, di mana penting pangaosan, saha ceramahna, nana gerhana, kumaha kitu we rame, geus. Nepi ka eueuh tuluyna. Dek rame mah geus ya, tunggulem pelawak, tunggulem urang. Hanya sebatas eta. Mina zulumati ila nur, ngaluarkeun jelema tina poe kana caang. Nu goreng hate bubar ti dieu wayana kudu alus hate. Nu goreng jeung salaki bubar ti dieu buktikeun penting ieu keneh. Salaki keur cicing dina risbang, geuwat tangkep ayah. Engke salaki bakal nanya, aya naon balik pengajian make jeung jadi ceurik. Oh, tobat. Paling kuat 2 poe teh gituan. Ka itu nama kitu deui we. Nu goreng ka inung bapa, nu goreng jeung dulur, sing alalakur. Nu pedit sing bageut. Ladang muludan ku elmuna lain sakadar me eling kalahiran nabi, tapi urang deuk eling kana akhlakna Kangjeng Nabi teu dendaman, Nabi bersih hate, Nabi alus ucapan, Nabi adalah orang tawadu, Nabi adalah pintar dina ibadah. Urang geus meujeuh nyoko jeung nyuku kana pagawean Nabi disebut sunnahna Rasulullah. Sunnah Rasul teh kauliyah, fi'liyah jeung takririyah. Kauliyah ucapanana tarangan nyerikeun batur, fi'liyah pagaweanana ibarat nyiruan anu ngalahirkeun madu kareueut mata ka Kangjeng Nabi mah boro-boro umat Islam Yahudi ge milu resep teuing ka urang. Boro-boro Yahudi ka urang mah umat Islam ge ruji teu. Berarti urang anggang kene jeung akhlakna Kangjeng. Ngeusan geus 10:30. Anada urang nu ceramah lagi kumaha urang we make jeung lanjut nu teh. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang nepi ka subuh. Urang cirian, tuh itu nu hayang nepi ka subuh. Anta pe manehna sorangan, urang mah urang bubar we Ibu. Hayang nepi ka subuh. Ayo Bu. Heula ana sok perhatian teuing kumaha urang rek nginum deuk henteu. Mun budak ngora mah heula eudeuk digugu. Ini heula mun sok perhatian teh. Kumaha abdi we ah. Keheula tuh da. Ampurannya abdi ceramah di kieu teh sadar ieu teh geus peuting. Lamun dilempengkeun ngadon tunuh di urang mah tuh da. Aya dikieukeun ningan ka jelema nu ngewe mah. Nah, ceramah kitu babaraha katakan, maneh teu bisanya. Ada kuring sadar wah ya, malain waktu narim ilmu, waktu sare itu, nya Bu. Jadi nyieun abdi teh metode kieu, minimal atuh seurina aya, elmuna heuh sasieun sabeuneureun sugan we aya ilmu pek pulungan, eueuh ilmu tong ngomongkeun, manusa henteu sampurna, aya bener jeung salahna, ngomong ge aya kaca letot. Nah, sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan, mugi agung cukup lumur jemar sihampurana karunya betaheun kaneh paduli ah. Bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura anu katedak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang kecil yang menjaga lingkungan kita, yang menjaga kampung kita di malam hari, yang ronda ketika kita tidur, yang menjaga keamanan tanpa sorotan kamera. Mereka sering tidak terlihat, tapi perannya sangat besar. Maka hormatilah setiap peran, karena setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah luput dari penilaian Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini, kita sering sibuk menilai manusia, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang baik, siapa yang buruk. Padahal Allah menutup banyak keburukan kita. Bayangkan, kalau semua dosa kita dibuka di hadapan manusia, apakah kita masih bisa berjalan dengan tenang? Tidak, tapi Allah Maha Baik. Allah menutup aib kita, Allah memberi kita kesempatan untuk berubah. Maka jangan sibuk membuka aib orang lain. Karena bisa jadi, yang kita hina hari ini justru lebih mulia di sisi Allah. Saudaraku, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
kasih sayang Allah itu luas. Kadang kita diuji, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan omongan manusia. Kenapa? Agar kita kembali kepada Allah. Karena seringkali ketika hidup terlalu nyaman, kita lupa kepadanya. Maka ketika hidup terasa berat, jangan langsung berkata, "Ya Allah, kenapa begini?" Tapi katakan, "Ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku?" Saudaraku, hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat, bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi tentang siapa yang paling dekat dengan Allah. Kita sering lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Harta titipan, keluarga titipan, kesehatan pun titipan. Kalau hari ini kita sehat, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah masih memberi kesempatan. Kalau hari ini kita sakit, itu bukan musibah semata. Bisa jadi itu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Maka jangan selalu melihat ujian sebagai penderitaan. Kadang ujian adalah jalan menuju kemuliaan. Saudaraku, satu hal yang sering merusak hidup kita adalah tidak menerima perbedaan. Padahal Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang dari organisasi ini, ada yang dari organisasi itu, ada yang gaya dakwahnya lembut, ada yang tegas. Semua punya cara. Yang penting tujuannya sama, menuju Allah. Maka jangan sibuk memperdebatkan perbedaan. Karena perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi. Saudaraku, kalau kita ingin hidup tenang, berbanyak zikir. Karena orang yang banyak mengingat Allah, hatinya akan tenang. Sebaliknya, orang yang jauh dari zikir, hidupnya akan gelisah, bukan karena kurang harta, tapi karena kurang dekat dengan Allah. Saudaraku, kita sering mengatakan cinta kepada Nabi, kita merayakan kelahirannya, kita bersolawat, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah meneladani akhlaknya? Karena mencintai Nabi bukan hanya dengan lisan, tapi dengan meniru perilakunya. Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ketika dihina, Nabi mendoakan. Ketika disakiti, Nabi memaafkan. Bahkan ada kisah, ketika Nabi sering disakiti oleh seseorang, ketika orang itu sakit, Nabi justru menjenguknya. Inilah akhlak yang luar biasa. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Baru disinggung sedikit, sudah marah. Baru dikritik sedikit, sudah tersinggung. Padahal kita mengaku mencintai Nabi, saudaraku. Kalau ingin hidup bahagia, perbaiki akhlak. Jangan mudah marah, jangan mudah benci, jangan mudah menyakiti, karena akhlak itu cerminan iman. Dan satu hal lagi yang penting, jangan pernah berharap terlalu besar kepada manusia, karena manusia bisa mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan sering kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, kita akan selalu tenang. Saudaraku, hidup ini singkat. Jangan habiskan waktu untuk iri. Jangan habiskan waktu untuk membenci. Jangan habiskan waktu untuk menjatuhkan orang lain. Fokuslah memperbaiki diri. Bantu sesama. Sayangi yang lemah. Perhatikan anak yatim. Ringankan beban orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ingat, yang akan kita bawa nanti bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi amal dan akhlak kita. Penutup, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki hati kita, mari kita luruskan niat kita, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita hamba yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.